Yang ieu teh panyawat naon ieu teh si bapak teh? Kieu apa? Ieu teh panyawat teh terang ari abdi mah nya da teu tiasa. Mung abah nu bakal tiasa mah. Panyawatna ieu teh tos aya 5 sasi. Untuk panyawat naon ngan unggal we teh ngagerebeg wae gitu. Mohon. Tah, abi masrakeun ka abah nyungkeun mangalanongkeun panyawat panyakitna nyungkeun dihapus gitu dileungitkeun. Insyaallah Jang. Oh, Bapak samaksimal mungkin bade disareatannya. Alhamdulillah ke Bapak ya peralatan komplit. Keris tos aya, kujang tos aya, panggosokna tos aya, kebetulan palu tos aya. Tapi mudah-mudahan orang-orang ngadoanya ka pangeran, mudah-mudahan ieu panyawat sing ngadileungkeun sing gatos ku kasehatan sing bera-bera deui. Mudah-mudahan sing aya pangijabah Gusti ya teh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wah! Aduh, Jang. Tipa mengpeuk ieu mah, Jang. Panyawat naon Oke, kita canok kepenak, Jang. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sepertinya ya si Bapak ulin di Laut Pamengpeuk di Cibalong ya sancang kidul. Sepertinya ya kasurupan jin kuya ya teh. Jin kuya ya. Teu saparalami bahaya teh ku jin kuya teh. Ieu teh kapenakeun memang Jang teu salah ya 5 sasi. Tapi ya masukna ya kurang lebih perhitungan Bapak ya tos 8 sasi langkung. Tapi mudah-mudahan lah. Biasa dilenongan ieu, Pak. Insyaallah Jang soalnya ciri-ciri tos katinggal tah. Masrakeun ka abah sapenuhna. Insyaallah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kayang Ibin anu ngagegeh di Garut di Kampung Kiara Janggot Desa Dangyang hadir. Kayang Ibin Kayang Samsu anu di Pasir Kiang minta hadir. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wah. Terus ya. Tolong Bapak, tolong ambilkan air. Air. Udah kalah seur ya. Air. Tong seur. Alhamdulillah ya kendalana tos kapenak kusim kuring. Sarang wargi-wargi kebetulan ieu teh panyakitna teh ternyata jin. Jin kuya. Jin kuya. Jadi entong heran lamun patualna ieu si Bapak sapertos kuya. Kumaha ieu nu lebatna jin kuya. La haula wala quwata. Astagfirullahaladzim. Cai Pak, cai. Pak, tolong cai Pak. Cai kosong dulu. Oh ya. Teuing atuh diundungi tapal. Aduh. Ada nu gawe ya. Allahu Akbar. Tolong berdirikan Pak. Tolong diangkat. Gimana Pak rasanya? Ngagerem apa? Aduh. Mulai nggak sadar nih. Mulai nggak sadar. Astagfirullahaladzim. Mulai nggak sadar ini. Allahu Akbar. Ah, nggak sadar nih. Tahan. Pegang Pak. Pegang Pak. Ini mau keluar nih. Udah nggak tahan nih. Wah. Ya roge imu. Alah. Itu udah nggak sadar. Alhamdulillah kemungkinan Pak ini kuyanya udah keluar jin kuyanya. Mungkin ini mah tinggal sisa-sisanya nggak apa-apa lah sisa-sisa. Oh, itu tinggal efeknya ya? Ya efeknya. Oh, efeknya kayak gitu ya? Mahal iki ada Tolong ini ditempelkan biar Enggak ditanya ini dari mana masuknya? Dari Pamengpeuk. Dari Pamengpeuk ini dari Sancang. Sorry. Tuh. Astagfirullahaladzim. Ish. Tolong Pak, bantu dengan kujang Pak. Kujang. Tempelkan. Tambah palu Pak. Palu tolong palu. Takol ya kan. Tadi pesona. Wah.
Tos Pak, alhamdulillah. Siap semuanya.